Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul bogoh karena dipelet. Emang aya anu kitu Ki ngajedik zaman ayeuna mah. Emang eta teh lila moal si anu kitu ke teki biasana tara lila lamun nu bogoh karena dipelet hiji awewe anu geulis nepikeun ka bingung nepikeun ka kumaha-kumaha ge teu asup Ki diparbutkeun Ki uing hayang beunang kumaha si Ki carana Ki caritana manehna datang ka dukun. Assalamualaikum, waalaikumsalam cek mbah teh aya naon kasep cenah supaya bari amplopna disebutkeun ge kasep. Mbah uing teh bingung, maksudna bingung kumaha kasep. Uing teh hayang menangkeun si Ani tapi teu beunang-beunang kumaha carana Mbah? Gampang Ujang cek Mbah teh. Mbah nanya ka anjeun Ujang serius ka si Ani hayang beunang. Heueuh Mbah. Mbah bari udud heula. Ujang datang ka dieu engke poe Jumaah. Ya ngomongna nepi ka kitu. Si dukun bari ngisep deui udud. Poe Jumaah Ujang ka dieu datang mawa dawegan kalapa hejo jeung ayam camani jeung potona. Engke endek kumaha Mbah maksudna Mbah? Ku Mbah urang gawean. Hah? Maknya nek digawean ku Mbah anu calon pikabogoh uing. Lain kitu Ujang maksudna kieu. Ku Mbah mah urang gawean teh potona. Tangke Ujang puasa di dinya 3 poe 3 peuting. Hah? Lila-lila teuing Mbah. Nya nanaon ge kan kudu peurih heula Ujang mun hayang peurah. Bener teu? Tah ulah nepikeun ka kitu-kitu teuing biasa we lah dalam bercinta mah da moal lila meunang melet mah mendingan apa adanya entong sok-sokan bener teu?